Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana sampurasun. Patepang deui sareng Bapa yang rusup dina pelajaran bahasa Sunda khususna kanggo kelas 11 SMA Full Anu Hajirin. Dina pertemuan ayeuna insyaallah urang bakal ngabahas bab anu anyar nyaeta ngeunaan sisindiran. Nah, kanggo hidup sadayana mangga kanggo pengabsenan langsung tiasa nuliskeun di kolom komentar channel YouTube Bapak ku cara nuliskeun nami lengkap sareng kelasna masing-masing. Teras sapertos biasa oge kanggo melengkapi absen hidup kirimkeun foto catatan ngeunaan materi anu ayeuna keur dibahas. Oke? Sacacan dikawitan mangga disiapkeun heula berarti buku catatanna kanggo nyatet sadayana materi anu dijelaskeun dina dinten ayeuna. Oke, sisindiran. Nah, kecap sisindiran saleresna sanes kecap anu aneh deui atau hidup tos teu bireuk deui panginten dengan kecap sisindiran. Nah, kecap sisindiran ieu atos urang pernah ngabahasna nyaeta pas urang kelas 8 upami hidup ingat. Nah, naon si sisindiran teh? Nah ya, dina buku paket dijelaskeun nyaeta sisindiran teh nyaeta karya sastra wangun puisi atawa ugeran nu ditulis kalawan kreatif diwangun ku cangkang jeung eusi serta diwengku ku pada atawa bait jeung pada lisan atawa baris. Nah, salianti eta atawa salianti pada lisan jeung baris biasana dina unggal pada lisan atawa dina unggal baris sisindiran mah pasti diwangun ku 8 engang. Naon engang teh? Engang teh nyaeta suku kata. Nah, jadi selain tadi dina unggal pada diwangun ku naon opat pada lisan, dina unggal pada lisana diwangun ku 8 engang atawa suku kata. Nah, oke. Nah, ayeuna Bapak bakal ngabahas ngeunaan jenis-jenis sisindiran. Nah, upami urang ninggal dina wanguna atawa dina bentukna sisindiran teh dibagi jadi 3 bagian. Kahiji aya nu disebut sisindiran paparikan, anu kadua sisindiran rarakitan, sareng anu katilu sisindiran wawangsalan. Nah, ku Bapak bakal dibahas hiji-hiji. Mangga dipersiapkeun. Anu kahiji nyaeta sisindiran paparikan. Naon sih pengertianna? Sisindiran paparikan nyaeta sisindiran nu diwangun ku 2 cangkang jeung 2 eusi. Paparikan asa kecap tina parik ngandung harti parek atawa deukeut. Nah, contoh sawah ngemplang di tanduran, kahuma ngala jarami, ulah renggang duduluran, dasarna silaturahmi. Nah, pada lisan kahiji jeung pada lisan kadua disebutna cangkang. Ari pada lisan katilu jeung kaopat disebutna teh nyata eusi. Sora prase sawah ngemplang dina pada lisan cangkang atau pada lisan kahiji kadenge parek jeung sora prase ulah renggang dina pada lisan eusi pada lisan katilu. Atawa sora kecap di tanduran dina kalimah cangkang kadengena parek jeung sora kecap duduluran dina kalimah eusi. Nah, anu kadua nyaeta sisindiran rarakitan. Nah, di dieu sisindiran rarakitan teh kaasup oge sisindiran anu diwangun ku 2 cangkang jeung 2 eusi. Nah, di dieu rarakitan teh naon sih? Rarakitan teh asal kecapna dina rakit. Rakit teh nyaeta sabangsa alat transportasi dina cai. Nah, tapi maksud di dieu nyaeta saleresna mah rarakitan hampir sami sareng paparikan. Mung memang dina bentuk aya perbedaan sakedik antara rarakitan jeung paparikan. Contoh, saur saha batik mirah sok atuh geura artosan, saur saha abdi narah sok atuh geura tarosan. Nah, eta contoh sisindiran rarakitan. Nah, dina contoh tadi antara paparikan jeung sisindiran aya bedana anu ngabentenkeun antara paparikan jeung rarakitan. Naon si bentena? Anu paling babari
tiasa ku urang ditinggalnya eta dina contoh sisindiran rarakitan jeung paparikan nyaeta aya kekecapan anu teu diulang jeung kekecapan anu diulang. Nah, upami paparikan mah teu aya kekecapan anu diulang. Nah, upami rarakitan mah aya kekecapan anu diulang dua kali. Nah, eta bentena antara sisindiran paparikan sareng sisindiran rarakitan. Anu katilu nyaeta sisindiran wawangsalan. Nah, dina sisindiran wawangsalan ieu benten jeung sisindiran paparikan jeung rarakitan. Maksudna benten teh naon? Kahiji dina bentuk oge anu paparikan jeung rarakitan makan diwangun ku cangkang jeung eusi nya. Nah, dina wawangsalan mah di dieu ngan saukur diwangun ku cangkang hungkul. Nah, bahasa sejena wangsalan mah nyaeta sami jeung tatarucingan. Nah, pernah hidup pangintennya tatarucingannya. Nah, contoh wawangsalan. Klub main bal mau Bandung. Tos nasib kedah paturai. Nah, wangsalan naon atau jawabanna naon? Jawabanna teh nyaeta Persib. Nah, kunaon bet Persib jawabanna? Nah, tinggal di dieu. Dina padalisan kahiji aya clue nu jelas pisan. Nyaeta klub main bal mau Bandung. Nah, ya jadi klub main bal mau Bandung. Terus aya kecap deui nasib nya tos nasib kedah paturai. Nah, di dia aya sib. No, berarti maksud atau wangsal dina wawangsalan di luhur teh nyaeta jawabanna Persib. Nah, ya. Anu kadua, klub main bal di Spanyol. Sing sabar ngolo-ngolona. Sakali deui, klub main bal di Spanyol. Sing sabar ngolo-ngolona. Kinten-kinten naon jawabanna? Leres nyaeta Barcelona. Nah, gitunya wawang bentena wawangsalan jeung paparikan atawa rarakitan. Tah sakitu panginten kanggo materi kanggo pertemuan anu ayeuna. Sakali deui Bapak Emutan kanggo pengabsenan mangga langsung tiasa nulis di kolom komentar channel YouTube Bapak. Sareng kanggo pelengkap absen mangga catatan dina pertemuan ayeuna difotokeun terus dikirimkeun ka Bapak. Nah, kanggo minggu payun insyaallah urang bakal ngabahas ngeunaan watak-watak sisindiran. Nah, ya sekali deui kanggo minggu payun urang bakal ngabahas ngeunaan watak-watak sisindiran. Nah, sakitu panginten anu tiasa dipika haputur. Hapunten bilih aya kalepatan dina bahasa jeung sagala rupana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.